Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Alif Lam Mim Ra. Eta ayat-ayat kitab Quran jeung saniskara anu diturunkeun ka maneh di pangeran maneh teh hak. Tapi kalau baanana jalma-jalma teh hanteu ariman. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Ya Allah anu nanjeurkeun langit tanpa tihang anu katenjo ku maraneh tuluy anjeunna istawa dina araz jeung marentahkeun sarangenge katut bulan sangkan maluter nepi ka waktu anu pinasti. Anjeunna anu ngatur urusan anu ngawinci ayat-ayat supaya maraneh yakin kana baka papanggihna jeung pangeran maraneh. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Nya anjeunna anu ngagelarkeun bumi jeung anu ngajadikeun gunung-gunung katut walungan-walungan di dinyana jeung anu ngajadikeun bubuahan sajodo-sajodo. Anjeunna anu nutupkeun peuting kana beurang. Sanyana dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu malikir mah. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Jeung di ieu bumi teh aya sababaraha nagri anu padeukeut katut kebon-kebon anggur rupa-rupa pepelakan tangka korma anu seleran jeung anu henteu seleran kabehanana disiram ku cai anu sarupa. Tapi kami munjulkeun rasana nu sabagean leuwih ti anu sabagianna deui. Saestuna dina anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum anu baroga akal mah. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Jeung upama maneh ngarasa heran anu pikaheranen mah omongan maranehna upama kaula sararea geus jadi taneuh naha kaula sararea baris jadi makhluk anyar nya maranehna jalma-jalma anu kupur ka pangeranna
nya pikeun maranehna belenggu-belenggu dina beheungna, nya maranehna pangeussi neraka sarta maranehna baris langgeng di dinyana. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. Maranehna menta ka maneh supaya buru-buru didatangkeun siksaan samemeh kahadean, padahal geus kajadian rupa-rupa contoh siksaan samemeh maranehna. Saestuna pangeran maneh jembar panghampura ka jalma-jalma dina perkara kadolimanana, jeung saestuna pangeran maneh banget pisan siksaana. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. Pok jalma-jalma kafir teh nyarita naha geuning henteu diturunkeun ka manehna Muhammad mukjizat ti pangeranna, saestuna maneh Muhammad ngan tukang mere pangwawadi, jeung pikeun saban-saban kaum aya jalma tukang mere pituduhna. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. Allah uninga kana eusining kandungan saban awewe, jeung kana eusining kandungan anu can sampurna jeung anu leuwih, jeung sagala perkara oge aya ukuranna mungguhing Allah. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Nu uninga kana sanes kara perkara gaib jeung nu nemrak, nu maha agung, nu maha luhung. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Sarua bae mungguhing Allah mah di antara maraneh anu ngarasiahkeun ucapanana jeung anu balaka ku ucapanana, jeung saha-saha anu susulumputan ti peuting jeung nu rumingkang ti beurang oge. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من wal. Pikeun manehna aya malaikat anu bagilir dihareupeun jeung ditukangeunana, maranehna ngajagana kalayan timbalan Allah. Saenyana Allah moal ngarobah kaayaan hiji kaum, satungtung maranehna hanteu ngararobah kaayaan dirina, jeung upama Allah ngarsakeun nibankeun siksaan ka hiji kaum, moal aya anu bisa mondah ka anjeunna, jeung pikeun maranehna moal aya anu nulungan salian anjeunna. Wallazi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal. Nya anjeunna pangeran anu nembongkeun ka maraneh kilat anu pikasieun jeung nu jadi pangharepan, jeung nya anjeunna anu ngajadikeun mega mendung. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iq
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Jeung guludug oge ngamahasucikeun Allah sarta muji-muji ka Anjeunna jeung pon kitu deui malaikat lantaran wedi ku Anjeunna jeung dikirimkeun kilat-kilat anu nyamber ka sing saha anu dikersakeun ku Anjeunna jeung maranehna sawala perkara Allah jeung nya Anjeunna pangeran nu maha banget wawalasna. Lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Ngan ka Anjeunna doa anu hak mah jeung jalma-jalma anu ngadoana kana naon-naon anu salian ti Anjeunna mah moal diijabah saeutik oge anging kawas jalma-jalma anu namprakeun dua leungeunna kana cai malar nepi kana sungutna padahal eta cai teh moal bisa nepi kana sungutna jeung taya lian doana jalma-jalma kafir teh ngan dina kasasaran. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Jeung ka Allah sarujudna sanes kara eusining langit katut bumi boh karana taat boh kapaksa pon kitu deui kalangkang-kalangkangna isuk-isuk jeung pasosore. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Pok caritakeun saha pangeranna langit katut bumi teh? Jawab Allah. Tanyakeun deui naha atuh arandika benangan panyalindungan kanu salian ti Allah padahal maranehna henteu bisa ngadatangkeun manfaat jeung henteu bisa ngadatangkeun madorot ka dirina pribadi. Pok caritakeun naha sarua ari nu lolong jeung nu beuntak atawa sarua ari nu paroek jeung nu caraang atawa maranehna nyieun sareka ka Allah teh anu bisa nyieun naon-naon saperti pademelan Allah nepi ka duanana siga sarua mungguhing maranehna. Pok caritakeun Allah nu ngayugakeun sagala perkara jeung aya Anjeunna nu maha tunggal nu maha perkasa. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadriha fahtamala as-saylu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna alayhi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Anjeunna nurunkeun cai ti langit
nya tidinya curcor cai teh dilengkob-lengkob nurutkeun ukuranana jeung caahna mawa budah nu ngarambang jeung tina saniskara logam anu kumaranehna dilalebur dina seuneu pikeun dijadikeun papaes atawa parabot teh aya oge budahna saperti budah cicaah teh. Tah kitu Allah maparin misia antara hak jeung batil. Ari budah mah bakal leungit kabawa palit sedengkeun anu aya mangpaatna pikeun manusa mah bakal tetep dina bumi. Tah kitu Allah nerangkeun rupa-rupa misia. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Pikeun jama-jama anu nyumponan pangajak pangeran dicawiskeun kahadean jeung ari jama-jama anu henteu daek nyumponan jeung teu tumut kana pangajak anjeunna mah sanajan maranehna mibanda kakayaan saeusining bumi ditambah saeusining bumi oge tan wande maranehna baris nebus dirina ku eta kakayaan. Jama-jama nu kitu pikeun maranehna hisab nu goreng pangbalikanana nya neraka jahanam eta teh padumukan anu panggoreng-gorengna. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Naha ari jalma anu nyahoeun yen saniskara anu diturunkeun ka manehna ti pangeran maneh teh hak eta jalma teh sarua jeung anu lolong nu daek mikirkeunana mah wungkul jalma-jalma anu baroga akal. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Nyaeta jalma-jalma anu nyumponan pasini jeung Allah sarta henteu jalir kana janjina. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Jeung jalma-jalma anu nalikeun saniskara anu ditimbalan ku Allah supaya ditalikeunana tali wargi jeung anu wedi ku pangeranna sarta sieun ku balitungan anu goreng. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Jeung jalma-jalma anu salabar karana miharap karidoan pangeranna anu ngadegkeun salat jeung anu ngadermakeun sabagian tina rezekina anu ku kami dikurniakeun ka maranehna boh bubunian boh bruk-brak sarta mondah kajahatan ku kahadean nya pikeun jalma-jalma anu karitu akibat nu hade di akhiratna. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Nyaeta sawarga adin anu engke maranehna arasup ka dinya bebarengan jeung jalma-jalma anu saroleh ti kalangan bapa-bapana pamajikanana
jeung anak injuna sedengkeun para malaikat arasupna ka maranehna teh dina saban lawang. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Para malaikat uluk salam, Assalamualaikum bima sabartum, mugia kawilujengan ginuluran ka salira sadayana, jalaran kasabaran salira sadayana. Kalintang saena ganjaran di tempat mulang teh. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Jeung jama-jama anu jalir janji ka Allah saenggeus nyangreudkeunana sarta megatkeun saniskara anu ku Allah ditimbalan supaya ditalikeun sarta nimbulkeun karuksakan di ieu bumi eta jalma-jalma nyapikeun maranehna laknat jeung nyapikeun maranehna tempat anu goreng di akhirat. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Allah ngajembarkeun rezeki jeung ngaheureutkeunana pikeun sing saha anu dikersakeun ku anjeunna. Maranehna senang ku kahirupan dunya, padahal kahirupan dunya teh mun dibanding kahirupan akhirat mah ngan ukur kesenangan anu teu sabaraha. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. Jeung jalma-jalma kafir nyarita naha geuning henteu diturunkeun ka manehna Muhammad mujizat ti pangeranna. Pok caritakeun saestuna Allah nyasarkeun sing saha anu dikersakeun ku anjeunna jeung maparin pituduh ka jalma-jalma anu tarobat ka anjeunna. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nyaeta jalma-jalma anu ariman jeung anu hatena ngarasa tentrem alatan eling ka Allah. Sing inget ngan ku jalan eling ka Allah hate manusia jadi tentrem. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Ari jalma-jalma anu ariman turta ngalampahkeun amal soleh nyapikeun maranehna kabagjaan jeung pangbalikan nu hade. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Jeung nya kitu kami ngutus maneh Muhammad pikeun umat anu saheulaeunana geus aya umat-umat sangkan maneh mangmacakeun ka maranehna saniskara anu ku kami diwahyukeun ka maneh padahal maranehna kufur ka Pangeran nu Maha Murah. Pok caritakeun nya anjeunna Pangeran kaula
tayade pangeran angin anjeunna ngan ka anjeunna kaula tawakal jeung ngan ka anjeunna kaula menta tobat. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله Inna Allah la yukhliful mi'ad. Jeung saestuna upama ku Quran gunung-gunung bisa ngarieg atawa bumi beulah atawa jama-jama anu geus paraeh bisa ngaromong maranehna mah tetep wae moal ariman. Tapi segala urusan teh kagungan Allah. Nah jama-jama anu ariman teh teh nyarahoeun yen lamun seug Allah ngerasakeun tan wande Allah maparin pituduh ka sakumna manusa jeung jama-jama anu kupur salawasna baris ditibanan balai alatan laku lampahna sorangan atawa eta balai teh tumiba deket kampungna nepi ka datang janji Allah sanyana Allah tara jalir janji. Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum fa kaifa kana 'iqab. Jeung sanyana rasul-rasul samemeh maneh geus digaruguyonkeun nya kami maparin tempo ka jalma-jalma kafir tuluy ku kami maranehna baris disiksa jeung tadating bangetna siksaan kami teh. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Nah ari Allah anu ngaraksa saban jalma katut saniskara anu diusahakeunana teh sarua jeung nu salian ti anjeunna jeung maranehna nyarekatkeun naon-naon ka Allah. Pok caritakeun cing sebutan ngaran-ngaranna ku Arandika atawa Arandika rek nyarekatkeun ka Allah saniskara anu disangka henteu kauninga di ieu bumi atawa Arandika rek nyarekatkeun omongan anu lahirna bae tapi dipapaesan pikeun jalma-jalma kafir teh tipu daya jeung dihalangan tina jalan nu lempeng jeung sing saha anu disasarkeun ku Allah nya pikeun maranehna moal aya anu bisa mere pituduh. Lahum 'adzabun fil hayatid dunya wa la'adzabul akhirati ashaqqu wa ma lahum minallahi min waq. Pikeun maranehna siksaan dina kahirupan dunya jeung saestuna siksaan akhirat teh leuwih banget jeung moal aya pikeun maranehna anu nang tayungan dina siksaan Allah. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imun wa dhilluha tilka 'uqbal ladzina ittaqaw wa 'uqbal kafirin an-nar.
demi sia sawarga anu dijanjikeun pikeun jalma-jalma anu tarakwa teh nyaeta anu dihandapna curcor walungan bubuahanana langgeng mayang jeung nya kitu deui iuh-iuhna eta teh ganjaran pikeun jalma-jalma anu tarakwa sedengkeun wawales pikeun anu kalupur mah nya neraka. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Jalma-jalma anu geus dipaparin kitab keur maranehna barungaheun ku kitab anu diturunkeun ka maneh Muhammad jeung ti sabagian golongan Yahudi katut Nasrani jeung musyrikin aya anu ngingkaran kana sabagianana. Pok caritakeun saestuna taya lian kaulangan diparentahkeun ibadah ka Allah jeung henteu nyarekatkeun naon-naon ka anjeunna ngan ka anjeunna kaula ngadoa jeung nya ka anjeunna kaula nya mulang. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya wa la in ittaba'ta ahwa'ahum بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Jeung nya kitu kami nurunkeun Quran ka maneh anu eusina hukum ku bahasa Arab jeung upama maneh nurut kana hawa nafsu maranehna sabada datang ilmu ka maneh nya moal pisan aya anu ngaraksa ngariksa jeung anu bumela ka maneh tina siksaan Allah. Walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل kitab. Jeung saestuna kami geus ngutus sawatara rasul samemeh maneh jeung kami maparin jodoh katuturunan ka maranehna jeung henteu aya hak keur rasul pikeun ngadatangkeun hiji ayat oge angin kalawan widi Allah pikeun tiap-tiap aja kajadian aya titis tulisna. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah ngalengitkeun jeung nepikeun saniskara surah anu dikersakeun ku anjeunna jeung di anjeunna ayana umul kitab lauhil mahfuz teh. Wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaika al-balaghu wa 'alaina al-hisab. Jeung upama kami nembongkeun ka maneh sabagian anu ku kami diwahyukeun ka maranehna atawa kami maehkeun maneh samemehna nya kawajiban maneh mah ngan mang nepikeun wungkul jeung di kami balitunganana. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Jeung naha maranehna hanteu nenjo yen kami nalikeun ngarara demi ngarara nepi ka jadi Islam jeung Allah anu netep hukum hanteu aya anu bisa mondah katangtuana jeung anjeunna gancang pisan balitunganana. Wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a
يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. Jeung samemeh maranehna oge jalma-jalma kafir teh enggeus nyoba-nyoba nipu, tapi eta tipu daya teh kabehanana oge kapurba ku kakawasaan Allah. Anjeunna uninga kana saniskara anu diusahakeun ku saban-saban jalma, jeung jalma-jalma kafir bakal nyarahueun pikeun saha akibat anu hade teh. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. Jeung ceuk jalma-jalma kafir, andika teh lain jalma anu diutus, pok caritakeun cukup Allah anu jadi saksi antara kaula jeung arandika, jeung jalma-jalma anu boga pangaweruh dina kitab.